Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Sazki Ajahra. Abdi ti kelas 11 MIPA 2 SMAN hiji Karawang. Di dieu abdi bade nyampekeun biantara anu judulna memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Wilujeng nyaksikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Sagalana anu tos maparinkeun rahmat sareng hidayatna ka urang sadaya dugi ka urang sadaya tiasa kumpul dina acara dinten ieu. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kepala Sakola SMAN hiji Karawang, Bapak Ibu Guru anu dipikahormat sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Urang peryogi uninga yen zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pajuang dina ngabelaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa kedah neruskeun perjuangan para pahlawan. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun bangsa Indonesia nu maju. Tapi sabenerna seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya salaku generasi muda. Contona ngajauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif anu aya mangpaatna jang diri urang sadaya. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna jeung sajabana. Rupina mung sakitu biantara ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan nu salah atawa kirang merenah di hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.